Junukanu aku sing nepi kanu di langit datang kanu boga unang datang kanu boga wanang sora rampak napa neda pangaping panjaring neda jatining wangan muya Tadi wengi bentang pating barana ayeuna langit katingali lenglang cahya surya ngagebrai caang mapak tamu anu daratan bandalet alet-aletan naon nu dituju aya janur di buruan sadayana pada bingah seserian dinten ieu aya anu bade dirapalan lengser mapak engklak-engklakan muru calon pengantin babawaan bewara kasadayana enggal tatan-tatan pilih kabujeng kapiheulaan wilujeng sumping tamu rombongan malati bodas nyacas tos nungguan di papak ngangge payung kuduaan dipirik kacapi raos tadanguan tadi wengi bentang pating barana ayeuna langit katingali lenglang cahya surya ngagebrai caang mapak tamu anu daratan bandalet alet-aletan naon nu dituju aya janur di buruan sadayana
serian dinten ieu aya anu bade dirapalan lengser mapat engklak Bisikum ajwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun ayat. Puja sinarum puji oge katumampian lahir tumakan batin urang sangakeun kapangkunan Allah Subhanahu wa taala anu maha welas terima kasih anu ngalaler kakiatan miwah kenikmatan kasukri anu kumerep kamantena. Salawat wa salam mugia tetep kasangakeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargana, ka para sahabat, ka para tabiin, tabi-tabiin oge ka urang sadaya kempel di tempat sing kalebet umat anu turut tumut kana papagon manten. Bari Ibu Iyun Yuningsih sedang ngadahupkeun putrina. Mudah-mudahan acara di kawit di akhir aya dina panayang tayunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak kali Ibu uga parwagi sadaya anu kusimkuring deui hormat. Runtujan acara anu bade kapidangkeun di antawisna anu kahiji membuka, anu kadua serem sumeren, anu katilu nyangakeun kagegelan, anu kaopat akad nikah, anu kalima sungkem, anu kagenep tutup. Rupina kitu acara anu bade kapidangkeun, mugia Allah Subhanahu wa taala maparing kalancaran kemampuan acara di kawit dugi akhir ku awasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga urang lajengkeun kana acara anu kadua pangarsa Bapak Ustadz Zailani Sidik di calon panganten pangmegat mangga dihaturanan. Ya hormat para alim ulama, para kiai, para ustadzah, para ustadz, oge bapak-bapak, ibu-ibu anu sami-sami kusum kuring hormat. Pangluhung kalbu kajemaran manah, puji anu jadi panghias hati, urang pintonkeun kanu maha suci. Puja anu jadi panghias rasa urang sangakeun ka Allah anu maha kawasa. Syukur anu jadi figur urang sangakeun kanu maha ghafur. Alhamdulillah kalayan kudrah iradah mantena urang masih keneh dipaparin kesempatan kesehatan tur kagiatan sehingga urang tiasa kempong ngariung di tempat anu mudah-mudahan kempelan urang sadayana sing keng rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Tahilap salawat sinareng salam mugia ditetepkeun dilimpah curahkeun disibeuh deudeuhkeun ka panutan urang sadaya, tuladeun urang sadaya, picontohan urang sadaya, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargana, ka para sahabatna, tug dugi ka urang sadaya anu senantiasa turut-turut tumut kana naon rupi ajaran ti wantana di dinten ieu dugi ka akhir zaman. Anu mudah-mudahan urang sadayana sing kaeng sapaatul ujmana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saksian kusadayana anu parantos nyerenkeun di luhur sausap rambut dihandap sausap dampal anu sakitu eces temres uyug jelas. Mudah-mudahan naon rupi anu dipimaksa dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Bapak kali Ibu oge palawargi sadaya anu kusing kuring dihormat rupina dina danget ieu sim kuring kapapancenan mangrupi namete cenah ditampi we kitu. Alhamdulillah rupina naon rupi anu dipimaksad sim kuring atas nami keluarga besar Bapak Ade Rofiq Hidayatullah kali Ibu Iyun Yuningsih ditampi ku astagalih anu wening kalayan kabingahan. Mugia ieu calon panganten dina larabi laki rabina aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala dipaparin kesehatan rezeki anu barokah. Satian Jaya Bapak Hamidah Kaputar Tegas Bapak jenengan Ina Laila Dikin
dengan mas kalayan ngali mas kawin emas 17,8 gram ditambih hartos 170.000 rupiah dibayar kontan. Tarima nikah Inalina Bukamiswan hari bapak mas kawin emas 17,8 gram dan hartos 170.000 rupiah dibayar kontan. Kap kecil cekak Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamdan inna hamdan yu'affi wa yu'affi wa majidah wa manaka alhamdulillah ma yamadi alika wa jama'a bainal khair wa aqula kama baraka alaika wa jama'a bainal khair wa aqula kama baraka wa bana min ajwati wa tahyyin wa jama'a sakina mama wa bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah. Alhamdulillah pelaksanaan pernikahan kita akhir telah selesai. Pilih tema pelaksanaan ayat kilangan serta fatah. Mudah-mudahan Allah